Minggu harita teh kurang lebih tahun 1888an. Wanci bada lohor, alam dunya asa hegar, langit lenglang tur tepati panas, angin ngahiliwir seger pisan. Dicaturkeun di perjalanan antara Sagaranten Tegal Buleud, can alus model ayeuna eta jalan teh. Aya 3 motor anu keur ngabring, nu hiji motor ngabonceng, merek motorna trail, warnana renge konyeas-konyeas. Jadul, geus butut jeung boros bensin deui. Kabel gasna ge ditalian ku karet bandring. Jokna barolong sawareh, kitu oge kapukna geus katempo. Da zaman harita mah atuh. Busa motor teh hese, teuing kudu di mana meulina. Nya kapaksa ngorbankeun kasur anu emah. Diala kapukna didedetkeun kana jerojo. Lumayan hipu oge, kacek usum hujan kieu mah rada tanggal we prosesna. Sabab lamun geus baseuh kahujanan atawa geus baseuh ku cai, eta jok anu jerona kapuk teh hese garingna. Teu beunang ku ditongengkeun, nya kapaksa atuh. Nya kapaksa dipoekeun heula, diparaseun. Ngan keur waktu harita mah boga jok motor anu jerona kapuk mah kudu rancingeus, sabab bisi disayangan beurit atawa dikerowot beurit, pedah beurit resep kana siki kapuk. Jeung eta jokna keur kitu teh meunangi nyeum deui ti Mang Turi almarhum. Da maranehna mah kerek pisan, teu kabeuli motor ngan ukur kabeuli bensin we wungkul 15 liter, kitu ge meunang nganyuk sawareh. Hiji motor deui, merek motorna bebek warna beureum opatak jadul rada alus, meunang ngamodif alus ceuk manehna mah. Teuing ceuk batur mah, sabab mun ngaliwat motor eta batur sok sing calengir. Ngan lain meunang nginyeum ieu mah estu lunas ieu mah. Meunang meuli bapana, bubuhana bapana beunghar. Hiji motor deui, merek motorna Vespa jadul. Wutuh keneh, halus pisan, warna biru langit korot, mending ngagenclang herang. Ngagebur keneh buatan Itali, menang meuli kontan ti kota. Hargana pang mahalna waktu harita, teu nganyuk bubuhana nu bogana beunghar, loba duit kiriman ti jidah. Horeng si mana horeng, eta teh urang Sagaranten, 4 jalma sobat dalit medok ka Cidah. Kacai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak, anggota paguron pasukan anti kemesraan. Mang Tebe baheula jago ngagitar, jago drum, drummer skill band lagu Tommy J pisah, ditamah aliran rock murni Malaysiaan. Ayeuna mah jadi men pupuhu pangawasa Juragan Mandor, ngagegeh ka Manoran Cigadog desa Sagaranten. Mang Omod baheula jago nguseup beunteur jeung ngusupan panona. Sok maksakeun nyanyi sakapeung-kapeungeun mah mun keur ari di skill band. Najan pales oge sorana. Eta mah rada borangan sieuneun ku anak anjing kicik-kicik. Ayeuna mah katelahna Abah Aco Guliwong, pupuhu konglomerat sodagar beunghar, plus katua pemuda anu waduk teterak di kadek plus ditemak. Ayeuna ayana di Pasar Ciduren, Kacamatan Curugembar, atawa nu aya di Cikuda teh. Saterusna Mang Ucok Aspal baheula dangdanan selalu jekrem ginding, bajuna blue jean, warareutuh jago teungeul ku leungeun kenca. Ayeuna mah katelahna Bahaji Pendi, bos batu koneng beunghar anu hartana bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Urang margaluyu. Mang Robot baheula jago ngagitar, vokalis skill band anu ludengan,
teu sieun ku jurig taya kacape teu apal waktu jam sabaraha we inget namun aya kahayang. Ayeuna mah jadi pelayan masyarakat, karyawan rumah sakit Sagaranten nu can beres bagian administrasi. Eta opat jalma nu jaragoan teh nu keur ngalalakon ekspedisi survei, ceuk bahasa keren mah hartina lalampahan ngatrok lengak-lengo ka daerah sisi laut Pakidulan, Kecamatan Tegal Buleud, dina raraga rek nyieun proyek dermaga galangan kapal barang, cenah minangka ngawadulna teh. Padahal nu aslina mah ngararablu we malulu. Waduh, endah pisan perjalanan tehnya. Ceuk Mang Tebe haritang mimitian ngomong. Sumuhun kan? Endah. Endahnya. Cancap cenyoy. Ceuk Bah Omod harita. Aduh, Mang Ucok harita ngan ukur aduh. Nyerengeh wae katinggal waosna nu meres bodas. Tilu motor ngabring pungkal pengkol mapai-mapai jalan koral siga walungan kasaatan. Bari ngarasakeun nikmatna perjalanan di daerah perkebunan nu satungtung deuleu dipelakan ku kalapa hungkul. Eueuh nulian malah mah Mang Robot sapara kanca kungsi reureuh bari terus ngaladowegan. Terus diarinum caina. Barang pas ka Mang Omod teu kaburu nguyup cai dowegan, da kaburu digogog anjing, terus ngudag akhirna hariweus-weus neruskeun deui lalampahanana. ayo cancap deui lah. Ceuk Bah Omod beri sumur rada kesal harita. Urang teh ayeuna keur aya di tungtung dunya bat. Ceuk Mang Tebe ngomong harita ka sararea. Oh geuning tungtung dunya ieu teh baru. Cicah cancep deui boyo euy. Banyak tungtung dunya nya. Ceuk Bah Omod harita. Saur Mang Ucok aspal. Bari nyerengeh katingali waosna nu meres bodas. Kira wancir reuprepan magrib, rombongan komplotan tilu motor anu jalek rem teh jog anyog ka hiji pilemuran. Pasangrok jeung barudak aya kana 5 anana bararujil kulitna cumolat sumuh harideung jeung busik teu dibaraju nu kakara balik gararuyang ti basisir. Mun ayeuna mah katelahna basisir keusik urung meureun. Bakatku atoh barudak meuni surak harita ajrag-ajragan. Kakara meureun asa ngimpi nenyo motor nu keur ngalalabring hareupeun marenehanana. Nu pangheulana ngaliwat ka barudak motor Vespa weuteuh hurung herang genclang nu Mang Ucok. Nu kadua motor Mang Omod. Nu katilu motor Mang Tebe ngabonceng Mang Robot. Pas motor ngaliwat teu sangka barudak teh geuning sarurak harita bari ajrag-ajragan. Ore! Aya motor halus. Motor halus. Kana motor Vespa Mang Ucok barudak surak bari ngomong motor alus. Bari ajrag-ajragan deui. Aya motor. Motor rada halus. Aya motor rada halus. Motor rada halus. Kana motor Mang Omod harita. Ajrag-ajragan deui. Aya motor. Motor butut. Eta mah motor teh butut euy. Eta mah motor teh butut ih. Nupang tukang nama. Kana motor Mang Tebe. Eta mah motor butut nupang tukang nama. Eta mah motor butut nupang tukang nama dak. Kana motor Mang Tebe jeung Mang Robot. Tong boroning ceuk barudak. Da ceuk Mang Tebe jeung Mang Robot oge eces jentre pertela. Teu nginjem panon, teu nginjem ceulik, ceuk hansip. Memang motor teh butut. Sia barudak teh. Ieu mah motor butut oge lain nu urang sia. Menang nginjem ti Mang Turi sia. Mang Tebe nyentak ka barudak sumun nu molotot. Bari jeung panon Mang Tebe mah siga lampu rem. Pugu we dipolototkeun teh.
Beng barudak balecir kabeh bari sarurak ngagogoreng motor Mang Tebe. Uya, iya, motor butut, oi, motor butut, oi, motor butut, oi. Cek barudak harita bari lalumpat. Tekung silila rombongan jog anyog ka basisir kesik urug laut kidul. Tuh katanya basisir balong gede laut kidul. Cai nage meneh ngeplak rea duka sabaraha juta emer. Cek Mang Tebe harita ngomong ka Mang Robot. Oh, balong gedenya iteh. Balong gede. Hode, balong gede, oi. Cek Bah Omot ditungtungan ku sora Mang Ucok aspal seuri wungkul. Da Mang Ucok mah seuri weh tara waka ngomong. Bakat ku atoh barang nempo cai laut. Mang Omot mah motorna belasur digas tarik pisan nyorang kesik basisir ka tengah. Nyorang kesik basisir ka tengah muru kana omak. Jegur ditabrak ku omak badag. Terus meni ajrag-ajragan bari lumpat di juralitan. Nangkara, nangkuban, kokosodan bari gogoakan. Majar teh suka ati cenah. Da kakara saumur hirup nyunyuhun sirah nu ieu ngalaman nincak ka basisir balong gede di laut kidul. Terus nyuk cai laut leguk diuyup. Panasaran meureunnan. Pan cenah ceuk beja cai laut teh asin nyaan we pas diuyup ku manehna. Mang Omot bani menyeng harita. Padahal teh pangset geuning rasanya teh gejual. Bari diutahkeun deui. Pangset lin ye. Pangset nih ye. Ceuk Mang Robot harita. Wow, Mang Tebe oge ngalelewean harita. Mang Ucok aspal mati bang seuri weh. Waktu tambah reup-reupan maju ka poek. Eta opat jalma nu jalek rem teh nyiapkeun tenda di basisir. Tenda nage cukup ku motor we dijajarkeun segitilu. Terus luhurna ditutupan ku terpal bar inumeun alias kajang plastik teh jiga nama. Tadi nama rek ditutupanna ku karung we. Loba karung berak, meureun urut nu balalotram ngadalahar berak. Ngan dipikir-pikir ku Mang Tebe ngewa meureunan. Pok harita Mang Tebe ngomong. Aduh bot, barudak. Ulah ku karung teuing tuh sakaliana tuh ku karung bawang. Cek Mang Tebe harita. Mang Tebe alus ku karung bawang euy. Hayang nyempol lalai cek aja kitu nya Mang Tebe nya. Kitu nya Mang Tebe nya euy. Cek Mang Omot harita. Geus we yeuh. Ku terpal bar inumeun. Poguh iuh we Di sasarapan ku jas hujan, gek dariuk opatanana, bari murak bebekelan, kadaangan, inumeun, katut ududeun, balake cerakan bari ngawadul ngaler ngidul. Sabot keur kitu seur jelegur harita. Omak badag numrag kana tenda jelegur. Omak badag numrag kana tenda nu keur balake cerakan. Si horeng teh cai laut keur pasang meureunnan. Atuh gerebeng maranehna jalibrug rancucut bararaseuh tuluy maranehanana meresan babawaanana pinah deui ka nu rada aman. Kitu jeung kitu we kajadianna teh. Meunang 3 kali pindah ningang diseblok we ku cai omak laut kidul nu antukna mah maranehanana neangan tempat nu rada luhur tina cai laut. Rada jauh ka cai laut bereng nyieun deui tenda. Terus singgaloler awakna jalibrug bari anger ngarawadul keneh ngaler ngidul. Akhirna reup sarare tali brapisan nepi ka isu. Sakitu nu kapihatur carita ka mana brasna kisah nyatana pasukan anti kemesraan di Jalan Sukabumi tahun 1888an. Hatur nuhun dan segerupi perhatosanana.
Urang antos cakabar salajengna nu kenging ngangkat tina carita nyatana Mr. Robot di Jalan Sukabumi. Wassalam.